Karena kepercayaan di urang mah geuning nya santan diwadah kana kaleng, me awet tujuanan kana kaleng. Oh make samaraan. Make gula sa galuh meh budakna amis budi sateunya. Ada amis budi mah kumaha kolotna we. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan turadihu wa tunashidu wa tuhammisu biha al-jihad li-ihya wa i'la'i din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. As-sabi asyara ayat nomor ke-17 na jenis najis eta damun getih. Najis teh getih teh najis. Ila kabidan autihalan kecuali hate jeung kalilipa. Kamari teh disebutkeun hate ge teh asalna tina getih, kalilipa getih, fatohironi suci eta mah duanana. Kenging kurang dikonsumsi kenging. Malam yudako waya sirodaman salah gitu baroba jeung jadi getih. Kacana lamun hate diseupan nya tawa naon diseupan, kalilipa diseupan kita lamun di naon heuras pengker ditiskeun deui jadi getih keneh tah eta jadi getih mah najis hukumna. Tapi lamun masih bentuk hate, bentuk kalilipa eta kaum suci nya. Wa ilamanian walabanan horoja ala launidam. Sareng deui kecuali mani oge susu anu keluar dalam bentuk getih eta mah walaupun ayeuna bentukna getih tapi dia masih susu. Betul getih ya kecuali tadi sampingnya. Wa baidotan sareng nog lam tapsud anu teu rusak sehingga masih pantas keneh eta nog can aya getihan. Nogan asli getih. Amma idza sorol baidu mudiron wa huwa alladhi talato bayaduhu bisifadihi fatahirun. Maka lamun nog campur koneng-konengna eta ditu suci keneh. Ya itu sekali. Bila hilapin. Ngadau Ibnu Hajar dina kitab Al-Ubab kullu samakin. Keselap. Damun bitahqiqil mimi wa bitasdiha walau bisamakin. Sanajan dina lauk cai cekaman hukumna suci tapi lamun lauk cai aya getihan tetap getih namanya najis gitulah. Soalnya lauk ageung mah lamun soal getihannya tak buang heula getih nama kumah gitu maksud kumah itu namanya. Kasauran Ibnu Hajar kitab Al-Ubab kullu samakin muliha walam yuhraj ma fi jawfihi bahwa najisun. Tiap-tiap lauk cai anu diasin digugubar diasin tapi teu dikaluarkeun heula naon jero beuteungna eta najis tah. Urang keseur lauk keseur daripada bau harus digubar kurang teh nya di asin nih awet tapi piceun lah taina gitu maksudna. Da beuteungna piceun lah aya digubar sok dibukanya dipiceun nya jeroana nya. Tah jadi suci. Tapi lamun teu dipiceun heula eta najis. Kasawan Ibnu Hajar mah ya lauk asin teh najis Ibnu Hajar mah kitu nya. Wa minhu al-baqi ala lahmi wal idom. Sareng deui getih-getih anu biasa dina daging jeung tulang. Lamun urang ayeuna korban doma sapi atawa murak doma sapi dibukalah di dagingna teh sok aya getih. Tah najis kitu kitu nya sisana tulangna kumaha heula kitu maksudna kitu. Nya ulah harus dipasak wae. Dibuang heula eta kan getihna gitu. Wala parko sareng teu aya bedana pidalika dina masalah eta layaduru baina ayyakunal ma lakin idatu biho naon Allahmu bimain tetapi nanti ketika dipasak si daging teh kucai wasoro al mau mutagoyir launi tuluy caina jadi robah rupana ya biwasito tidamita
anu nya sadina daging teh paina oleh dulu teu naon kitu mah lamun ayeuna si cai si dagingna anu getihan teh kurang dibersihan teh sekalian digodog bisa kitu nya digodog si caina teh teu kuat getihan teh loba rupana teh teu naon tah kitu mah nya calak da gerak ina we naon dagingna calak cukup sapertos kitu kira nya salajengna deui asamina asaro ay nomor ka-18 babagian najis jirotun nyaeta jiroh naon jiroh teh wahia ay ngaran jiroh teh ma yuhrijuhul ba'ir sesuatu anu dikaluarkeun ku onta atawa lian onta seperti muling dahareun nu geus ka jero dikaluarkeun deui digayem gayeman jiroh teh ngaranna gayeman onta gayeman muling sok urang lamun tapakur ngali muling keur barang dahar nah joran teh los kabehnya kayak geus teu beuteung dikaluarkeun deui digayem tapi kalau lembut tah nu geus kaluar tina beuteungna tuluy gayem deui becet kaluar cairna segala macamna najis teh berarti kudu dikumbah urang bisa ngeukeun barang urang gitu lah atasi asaro ay nomor ka-18 na najis teh maul muntanpiti cai cenang cenang ay cenang teh bisu leutik nih cenang lamun heug geus di naon teh geus dibucatkeun urang ngan sabucat kabeh kesuk aya cai herang tah eta sami eta oge najis kitunya walaupun hilapan li ropi hilap cek Imam Ropi mah teu tapi cek ka ujung ulama mah najis. Terakhir al isruna ay nomor ka-20 najis teh duhonun najasati haseupna najis. Kali ya? Haseupna najis. Saabna najis. Seperti urang aya naon ucing kabeulem. Tah haseupna teh atau tai muling kabeulem haseupna najis terus haseupna teh. Bising haseup saabna aweuna saliwat kalinya kan haseupna diambuan pakaian teh bau tah berarti najis ya teh cuci heula kan geus ngabawa salatnya gitu kal hatobi al mutanajisi bil bauli seperti suluh aya budak ngompol karena suluh gitu nya yakin basa keneh dibeuleum ku urang teh tah suluhna teh haseupna najis tah seperti kitu seperti kitulah nya terus ada tina 20 babagian jenis-jenis najis di payun terus dibahas sampai ke 20 ayeuna. Lajeng sumalam kuningakeun ku aranjeun ana rutu batal parji ala salah satu aksamin. Tohirotin qot'an hiji. Kadua wa tohirotin ala asoh. Nomor katilu wa najisah. Sanyana babaseuna parji. Babaseuna parji kabagi tilu kahiji suci sama sekali nyaeta babaseuna parji anu dohir ketika awewe calik ngongkong ku 2 sampeanana lamun awewe calik ngongkong puteun nya parjina sok ada muka tah babaseuna dia suci eta mah nya suci nomor kadua suci sama sekali nomor kadua wa tahiratin alasoh sucina menurut kaul anu soheh nyaeta babase anu nepi kana tempat mayasiru ilaiha zakarul jami anu paranti geus muka si paji awewe teh ketika dijima ku carogena tanepi kadinya bukana teh eta mah suci nya mah suci babase di paji dinya nomor katilu wa najisatin sareng najis eta mah jerouna nu jerouna ti gimana tuh geus teu ka sodok ku dakar pamaget eta mah najis. Tah maksudna kade bising istri ayeuna keur naon keur goleran ke sae misalkan mah iseng oprek-oprek ka jero nya ka jero lancingan misalkan mah kitu aya geus dioprek teh tangan teh baseuh tah kade tangan teh nepi ka mana ieu baseuna lamun sekedar ayeuna tempat paranti melenge wungkul mah diusap kurang baseuh suci eta mah lamun deui nepi ka tempat ayeuna ku salaki dirojok nepi kadinya misalkan mah kitu baseuh kaya tangan masih suci tapi lamun colok ka jeruk pisan kurangna namanya eta
najis. Maksudnya kade bisi gitu urang iseng uprak-oprek tak panangan baseuh tina panci urang heuk udah lalit kana baju geus kana kitu tah seperti gitu kade eta itu najis. Ulama sampai ngajelaskeun kieu tah ulamanya. Iya. Tatapina lakin hadil aksamu ieu babagian teh pi parjil adamiyah. Na padi jalmi la pi parjil bahimah. Sabab aidina padi sasatuan mah li anal bahimata laisa laha ila manpadun wahid. Ai keur bahimah mah lianan hiji. Cika hampangan eta jimana eta. Nya ari jeung teh parji istri mah dua lawang jeung teh. Cika hampangan jeung aina cimani bentan yeuna tempat kaluarna gitu nya. Sakita beta ge tunggu si ai noong mah tunggu si dia. Yang cenah gitu kita gitu. Paruan air di cabang. Almasimatu ari ngaran Bali. Kan Bali. Lain rahim Bali mah santen. Nya santen Bali teh kan. Santen rahim atau bahasa air mah bahasa Badak air mah. Talina ari-ari geuning atau plasenta geuning. Gitunya. Plasenta santen anu kaluar bebarengan jeung budak hukumna tohirun suci. Ya. Suci eta. Bahkan kasauran Imam Ali Sibnu Malisi mah annaha la yajibu fiha syai'un. Teu wajib urusan naon teh masalah naon kadi mah kitu. Teu hukumna naon gitulah. Ya. Hukum ari-ari hukum santen mah teu hukumna naon. Maksud teu suci, teu najis, teu hukum aina kudu anu gitulah. Kan menurut sebagai kepercayaan urang santen teh kadahna dikubur. Maksudna ngajaga kehormatanana. Lamun dicolo wae dipikeun teh dihakan ku anjing sakata kitu. Dikubur. Karena kepercayaan dikuburna ku deukeut pangimana masjid. Meh budak kena sok ka masjid cenah kitu. Bener teh kira-kira eta? Ya tinggal buktina anu dikubur ke masjid budakna sok ka masjid teu. Nah, ya maksudna mah ngajaga kana kahormatanana. Kana kepercayaan di urang mah geuning nya santen diwadang kana kaleng, meh awet tujuanan kana kaleng. Oh dimake samaraan. Make gula sa galu meh budakna amis budi katanya. Ada amis budi mah kumaha kolotna we. Kolotna ge. Eta mah karakter masing-masing amis budi mah nya. Ngan eta teh eusina mah doa gitulah. Lain hatina gula loba budakna bakal amis budi lain. Doa tapaul lewat gula. Gula teh sifatna manis, budakna sing amis budi gitu. Lamun ayeuna budakna diberiana cerme bisa kata mah kitu. Asem budi. Hanya eta sebagian kepercayaan urang dianut ieu teh asal ti sepuh-sepuh urang baheula ti kuat baheula tuluykeun urang ayeuna tuluykeun memang ngajaga kahormatanana ngan cenah aya anu kemar mah tah budak kemar satu ari-ari nya masing-masing tali mah aya anu kitu aya nu misah masing-masing aya cenah nya tah mah sebagian min ayatillah ka kawasan Gusti Allah. Urang disubang sambung jeung masa-masa tahayul kade nya. Tah beres urang masalah babagian najis kantun enjing insyaallah urang sehat panjang yuswa pasal nerangkeun cara ngilangkeun najis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.